Bari urang nyaritakeun doa ngan ngahaja teu ditendenan ayat heula lantaran ayatna engke aya khusus deui abe fotokopi laku fotokopi deui ge ieu mah khusus doa Jiza halal li saksi amrun doyikun dimana entep kahiji jelema perkara anu rupek nu sulit kasulitan dunia kasulitan agama pokona mah loba kasulitan lah mun ditafsir mah kreditan hayang geura kabayar di pabrik hayang ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatanana kitu keneh ngawarung ulah nombokan nu encan laku supaya lalaku eta kan kasulitan can laku ge sarua bae umur geus 40 tahun can aya nu negor-negor sarua ieu ge sulit gede bae lobalah kasulitan teh anak teu narurut sulit jasa luar biasa hayang kawin deui nu kolot galak iya jadi dua pohara jasa ieu mah loba kasulitan maka yafiku asabi ayadihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun kieu teh ieu mah ulah sabeula bae nu katuhu engke dibuka sumayab tahuha bi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil pas macalah haulana buka duana ya Allahumma lak rakyat peureukeun teh asal ulah aya musuh dihareup mun aya musuh pajar nang tangan nih tapi asana musuh geus sieun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla tabukat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek doana tapi ialah doa nu sok dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayaning dek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya nyanana di dieu dek dicokot salak di gunung santri bila perlu jeung jelema-jelemana ieu dibaca doana Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi lak aya di desa dek nyokot daun di hiji gunung baca ku Kangjeng Nabi Khadir tek hayang emas loba ku ari ge emas tai doa teh luar biasa nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu ju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore almarhum abah kula mah dibacana isya nya nama jeung sok subuh
Gila langgeng ieu mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin finna wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma kitu subhana man la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail wa ya man la yubrimuhu ilahul mulihin azikni ya Allah azikni ya Allah azikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik eta doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilanggengkeun ku tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nah maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik tuan Syekh ayo Allahumma ya man lahu wa Allah subhana man la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail moal waka ditulis semua heulanan tenang we heula atuh hiji-hiji aduh Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir duana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi udub ya latif ya alim ya khabir ya latifan fawqa kulli latif udub fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushghiluhu syatata doa Tuhan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj jadi ieu mah mere tungtungna bae ulah waka jeung nu awal-awal tungtungna ge geus pohara jasa ieu tungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari ayat nama akur jeung nu kamari padahal nu sok dibaca mana wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang mun dibere panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesol ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun sialah berkat teh sabaraha puyeng aing geus moal beres bae ieu babarengan jeung anu teu beuki ibadah ulah loba-loba babacaanna sebab naon lain maca endah hanang tangan sok geura kiai ngariung maca tasbihna maca kulhuna 100 maca zikirna 1000 terus jeung sajaba-sajaba nya geus culak-cileuk bae berkatna sakumaha sih cenah panjang amat babacaan aja nya nama ukuran berkat atuh sing laleos ge bakalna kiai-kiai nyana-nyana bila perlu saingan kiai kena babacaan atunya na mengaroko bae ngopi cek kiai teh heuy ka dieu wah panjang teuing tesan anu salah kiai sulah panjang-panjang kiai mah jeung nu bodo mah bila perlu geus teu kudu dibacaan teu kudu dibacaan bagi kan geus beres atuh jeung nu bodo takos kitu lain biasa oh ieu mah doa ti mimiti diangkat datang ka dikahandapkeun deui diangkat deui dikahandapkeun deui can ngeusan keneh bae eta kudaekan deui nalar doana kiai teu bagus tetep bae doa jang umum jeung jang doa jang sorangan mah atuh beda teki mah talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para solihin ku para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala geus
ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk ngalep barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gualelede nu geus dareukeut ka Allah Subhanahu wa taala. Mustika ieu teh doa pohara nu sabenerna. Bener babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok keur mapatkeun teh tilok panjang-panjang geus cukup sakit. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. He Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji sadayana nu Gusti wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan kauntungan kajembaran kabahagiaan. Atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati curhat. Mustaka tempat curhat. Wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwah ti Gusti. Ai abdi mah atuh sadaya daya nyanggakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi, kadaruratan nu aya di abdi, karugian nu aya di abdi, kasempitan pasadin pina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi Gusti, karugian ngawarung nu aya di abdi pasadin pina can laku abdi teh pasadin pina teh. Jadi tah nyuhunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan kamadaratan kasempitan nu aya di abdi. Wa nas'aluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti salaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapih kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah. Urusan leutik urusan gede dunia jeung akhiratna pan Gusti ba anu maha arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bagus jasa ieu teh doa masyaallah tan talar baca geus urang mah sore isuk baca unggal manteu salat bae geus baca bae ieu bae geus kadenge ku batur eta mah manghaji macana doa eta bae resep jasa aing horeng ngan ieuna nu boga eueuh masalah geus ieu ngaji 3 tahun 4 tahun bere ieu doang hiji cek eta geus ieu bae tah ieu doa pohara jasa kadenge ku urang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa ieu mah. Adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis jeung dibaca di wirid. Wala yaru qatlu murtadin bizimin urutkeun cegal azhar eta kudu dipaehan jelema murtad bizimin sabab mehan kafir zimi jelema murtad jelema muslim anu kaluar tina kaislamanana ngaranna murtad. Intaqala min islamin ila kufrin, pindah agama ti agama bener nu diridoan ku Gusti pindah ke agama anu sasar anu sesat. Aya nu pindah ke Katolik, aya nu pindah ke Kristen, aya nu pindah ke Protestan, ke Buddha, ke Hindu.
na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Tapi di akhir zaman mah pipindaheun agama teh ambalaya lantaran pergaulan kabawa ku babaturan nu agamana Kristen, kabawa ku babaturan anu agamana Katolik, hanya sekedar mempertahankan jabatan, mempertahankan cinta, mempertahankan pergaulan, wani nyoplokkeun agama nu bener. Na'udzubillah min. Dongeng dua insan saling menyinta lantaran nu dicintaina agamana Kristen. Ketika diajak ke pelaminan tak pelamunan tanya nuntut supaya asup ke agama Kristen karena cinta jasa lah aing mah kajen teuing asup Kristen teh nu penting aing embung pisah jeung si eta. Masya Allah, dituker agama hakikatna sorga jeung cinta makhluk. Rugi jasa lain setik di Indonesia teh, lain setik hiji karena jabatan jeung kedudukan baik di instansi maupun di pabrik dipake kadeudeung jeung kanyaah ku big bossna. Panggilahnya diberi kedudukan anu luar biasa moyah mayeh urusan dunia, nu penting asup Kristen lantaran hayang tambah kemewahan, mobil geus boga supaya naik mobilna, supaya imah leuwih mewah jeung sajabana, perhitunganana indah jasa hirup teh teu ngitung-ngitung ke kumaha geus maot. Persot asup agama kafir. Na'udzubillah min. Loba deui nu kasusahan sulit dahar teang ku Kristen bere saleter dua letter terus saleter dua letter terus jeung supermi eta teh geus lain rahasia deui. Eta teh pos-posna di Subang hiji, di Bandung hiji, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah hiji, ka dieu ambalaya kaurangan untungna di daerah urang mah wallahu alam rada kuat keneh, teu seperti di Jawa. Triliunan dana nu disebarkeun untuk daerah Jakarta, Tangerang, Serang, Pandeglang, tapi hasilna minim. Alhamdulillah, karena kitu nama meureun berkat perjuangan para wali Allah, terutama Sultan Banten jeung para wali-wali Allah nu aya di Jakarta dan sekitar. Hiji dua lah. Tapi urang ngadenge di Lampung mah deui ngeri jasa, aya ustad magahan ngaji, kemudian kesulitan didatanganlah ku pastur disumbang dengan kilat kiai na ustadna jeung murid-muridna arasup Kristen. Kitulah dongeng pergantian jeung perpindahan agama. Lain tengarti panta ustad teh paham nyana, tapi ketika Allah nyabut mah hidayahna atuh teu daya teu upah. Masya Allah, Masya Allah. Geus puguh hari di daerah-daerah anu mayoritas Islam mah, Papua teh, Irian teh, tim-tim teh jeung sajabana huru hara unggal poe
silih sedek silih bunuh teh antara Islam muslim jeung kafir teh ulah disangka repeh rapih di urang. Lamun urang ningali shootingan ketika terjadi di Papua, terjadi di Irian, urang betapa bencina terhadap Katolik, terhadap Kristen lantaran tokoh-tokoh agama dipencit, dikampak, dibelah, hirup-hirup. Etalah Indonesia pemandangan kedahsyatan kafirna menganiaya terhadap Islam seperti itu. Lamun di urang mah salah saeutik ge geus pohara pemerintah teh mendiskreditkan terhadap muslim tapi tingali pemandangan di luar. Kunaon menutup mata sebelah pemerintah. Kura nu hanjakalna di jerona loba DPR kiai dek kamanakeun mun kula bae nu di imah bae nyaho nyana leuwih nyaho tentang eta. Tetapi malah muslim nu disudutkeun. Ieulah nagara urang nu ku urang dicintai. Mayoritas pejabatna beragama Islam, malah dulur urang anu statusna ustad kiai aya. Ku urang diiring-iring ketika ku urang dek dipilih baik bupati maupun gubernur, penyelesaian tentang eta nol besar. Gementak tinggal di toel doang masyarakat, hudang huru ujian. Ulah dikira geus capek nahanan. Untung bae kiai-kiaina masih keneh nurani na dipake. Sobar bae urang ngadoa bae heula. Lamun kieu bae memeh kafir asana bupatina heula dipencit, memeh ka kafirna DPR-na heula asana disate ku masyarakat. Karak kaditu jaka ukur jasa Kristen teh jeung Islam di urang korban teh misalna 100 nyedek kanyana dinyana mah beak kabeh. Tapi nu diperhitungkeun teh lain dalam negeri lantaran ieu benang merahna Kristen maka ditu Emrik. Oh, da siapa atuh diketos bae teh jeung Emrik atuh. Jadi teu sambarangan boro-boro Noel Kristen jeung Katolik kakarak Noel agama LDII. Kakarak agama Islam Ahmadiyah hubunganna nangis pohara turun aja asana bom ti Amerika ka urang. Kok urang teu berdaya negara urangna dicekelan ku Amerika. Urang mah kos wayang dimainkeun ku nya. Urang nu teu boga kepentingan inggis jeung ngeri isin jasa jeung perih menang memperjuangkan bapak kolot urang, menang memperjuangkan uyut urang. Nu teu puguh kuburanana wallahu alam di mana disate ku Belanda, disate ku Jepang hanya untuk merdeka Indonesia supaya bangsa Indonesia teh ieu teh tentrem, istiqlal, mandiri hirupna. Berjuanglah bapak kolot urang baheula, uyut urang baheula. Dipaksa titah nyieun jalan rodi urang kuari menikmati ki Serang ka Jakarta, terus ke Bogor, terus urang ka Ciamis, Jawa. Hasil bapak kolot urang baheula dipaksa ku Belanda. Terus diteruskeun ku urang jalan kereta api dan lain sebagainya. Usirlah Belanda. Alhamdulillah urang mun inget baheula uyut urang di mana kuburanna wallahu alam, hanya untuk merdeka. Nini urang di mana wallahu alam. Dongeng murtil teh masih terngiang-ngiang di ceuli. Dongeng kitu indit ti lembur
mawa buntelan teh masih terngiang-ngiang diceli. Tetapi pergeseran kuari dek Masya Allah ketika negara Nusaki makmurna hasil negara luar biasa, gali seti keluar perak, digali seti keluar emas, digali seti keluar logam dan lain sebagainya. Nikmati atuh ku urang, produksi atuh ku urang mantak naon dialihkeun ke Amerika. Dek teu peurih kumaha bagi jelema nu teu boga kepentingan di hatena. Neuleunong-nong sagede kieu di dieu hayang bupati nu aya di dieu naon ieu tangaran teh. Nong-nong. Nah camat ge sagede kieu aya kan. Balok di dieu tah. Bagi nu inget ka ditu sia nu ngarusak negara aing. Goblok di jero hatena pasti. Turunan-turunan kiai se-Indonesia anu baheula bapakna ilu berdaulat, turunan-turunan tokoh nu baheula bapakna milu memperjuangkan komo jadi tokoh nasional, di jero dadana seperti aya nyeri neuleuh pejabat-pejabat lantaran nyana teu pernah inget kanu dihadap. Kuari BBM naik, okosna bupati teh, okosna gubernur teh, okosna presiden teh, embung bae disalahkeun. Okosna DPR teh embung disalahkeun. Seperti cuci tangan, tuh itu nu salah mah. Kami mah berpro ke masyarakat. Padahal kulapan geus jaritakeun memehna naik bakal jasa. Ieu mah dipending. Ieu mah hanya sebatas drama antara DPR jeung pemerintah. Pancakula gemanya demo gede-gedean mun eueuh nu ngamodalan teu mungkin. Dimodalan ku saku pamarentah jangsa mendesak bu DPR supaya DPR teh ieu teh menghentikan kenaikan BBM supaya diserahkeunlah ke pemerintah. Geus diserahkeun ku DPR ka pemerintah etalah nu dimaksudna. Jadi Amerika nitah seperti eta ka pemerintah. Ketika geus diserahkeun ka pemerintah, pemerintahna geus dicekelan ku Amerika, geus ngeunaheun engke mah naik teh kudu bebeja ka DPR ja geus diserahkeun. Geus iraha bae jeung sabaraha bae kumaha pamarentah bae, pamarentahna geus dikaluhan ka dieu. Eta teh. Jadi pemerintah teh sebenarnya mah eneng lepas. Eneng lepas. Geus beak aset Indonesia kuari. Beak geus. Besi geus dika-Amerikakeun. Logam lang lain di ke Amerikakeun, emas geus dika-Amerikakeun, can selesai jeung masih kena jauh untuk selesai. Karyawan-karyawan nu potensina di Freeport dialihkeun ke Australia, nu kira-kira bakal bergerak alihkeun seperti dingeunahkeun, ditaekeun, asal ulah diganggu bae ieu. Encan selesai jeung mungkin iraha ka selesaina wallahu alam. Nu penting mah nyarana bae menikmati hiji-hijina bensin, hiji-hijina minyak anu masih kena dinikmati ku masyarakat. Kuari geus hampir transaksi jeung Amerika. Serahkeunlah ke Amerika. Mun hayang nyaho seperti eta lah. Korban mahasiswa kamari di rumah sakit masih berbaring, nu paeh sekedar paeh jadi tumbal. Ieu aset bangsa deuk di kamana. Bendera nu berkibar di urang Jepang, Amerika, Australia dan lain-lain sebagainya. Bendera Indonesia. Tinggal di toel we, dibere ta masyarakat masukan. Urang bakal kajual ieu teh. Saurang bae lahir ka dunia lain geus mamawa rahmat jeung fadl, mamawa hutang. Endeu kumaha? Komo ieu mah aki-aki nu geus wisan mah, tah mah hutangna ge geus gede jasa. Ceknya napan aing tilokna hutang. Eta lurah. Cek lurah ja inget teh nyaho, eta camat. Cek camat ja inget teh nyaho bupati. Bupati teh nyaho. Pan itu di ditu inohong.
di luhur tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Hanya seseorang anu salah memutarkan roda politik jeung perekonomian, ngagesleulah bangsa. Tuh mantak toel yuk orang mau obor ke mana? Belum. Naon nu dibelem? Sia bae. Bakal dibelem. Ieu tinggal ngadagoan tokoh anu istimewa. Tinggal ngadagoan kitu penyelamat bangsa. Mantak ieu harapan urang teh sakedeung deui setahun deui urang teh ieu. Neuk pemilihan presiden nu kira-kira bakal nyalametkeun bangsa nu mana? Di Golkar nol besar. Harapan Mas. Harapan nama di deuleu Abu Rizal ulah ngomong masyarakat kecil Lapindo urusan. Sabaraha masyarakat anu menangis di Lapindo. Ribuan masyarakat hanya minta dipindahkan kota pernah ndeu kumahanya namun jadi presiden. Tah. Iya P3 aduh, PDI Asep Angges kabeh ku Megawati. Coba mana ye Hanura. Masya Allah. Kemudian mana deui toko heula di toko Nasdem. Beak pakai melian silet bae. Baca ieu mah lain deuk naon baca ge abeh ulah salah ka hareupna. Penyelamat bangsa mana ye penyelamat bangsa kitu tah di deuleu ieu geus parah jasa Indonesia teh geus masuk 10 besar paling parah di dunia. Mungkin Bali dibikin ke Amerika, mungkin Jakarta nu dibikin pakai mayar hutang, mungkin Pandeglang, mending Pandeglang banyak. Cek orang Pandeglang, Cilongok bae. Iyalah bangsa urang. Masya Allah, Karim, nu berpikir kadinya. Revolusi nu kamari dek dilaksanakeun teh jadi jauh kene. Atuh reformasi, nanaonan reformasi ditebus dengan miliaran dan triliunan. Hartina reformasi. Pemerintahan urang teh pemerintahan reformasi nu ayeuna kos kieu kaayaan malah makin sempit. Iyalah Amerika main di urang teh mentak Irak mah wani perang anti Amerika. Iran jeung teuing aing mah kumaha ge anti Amerika. Kos kitu batur mah pokona mah siap tempur jeung Amerika. Turki sanajan diobok-obok ku Amerika di jerona geus nyieun lapisan untuk menyerang anti Amerika. Yaman negara leutik jeung teu berdaya anti Amerika. Mantak teger kadegina anti. Di Mesir geus siap ku ari nyieun kekuatan lantaran terasa sekian tahun diobok-obok ku Amerika. Nyana hanya gitu naon gitu ngaranna sesana doang mulai anti Amerika. Kuari di Indonesia ketika Gus Dur ndek siap anti Amerika lelempangan nyana ka Israel dek dialihkeun perekonomian na ka Timur Tengah bangsa can paham teu kasalahan Gus Dur mah lengserkeun titahan Amerika nu kuari bila perlu SBY mah cek Amerika naik lagi cari tanda tangan ngeunaheun di presidenan ku SBY Amerika tuh emang iya kita bantu sih mana sih iya kercarita. Nah lalu asa jasa nyen gereja unggal kota lalu asa jasa kamari ke pemilihan gubernur antara WH jeung Atut geus diplot. Atut yang harus menang apapun yang terjadi dan bagaimanapun silahkan uang negara pakai, tidak ada berapa targetnya, yang penting menang. Umrohkeun ustad, umrohkeun kiai, beres sekupi
jeung miono penting menang. Sebab naon? Sebab hama anti gereja. Sulit Kristen untuk membangun gereja sebab tidak mau tanda tangan. Anti miras. Minuman-minuman keras tidak boleh. Orang kafir nyerieun, Kristen nyerieun. Padahal mah kafir nu nyeri urang ulah kababawa. Dek ngabangun ceknya nage, saya akan membangun percontohan itu provinsi untuk di Banten akan diperbaiki. Masya Allah, kiaina milu ke Amerika, milu ke Amerika teu bisa diajak tangkorak kiai goblok bin tolol bin bloon bin siata do nambah andai naik. Hendak deuleu kiai anu ngadukung atut urusan dukung mendukung bebas degala urang demokrasi, tapi deuleu sinarna ka ditu santri barali pengajianana makin runtuh makin runtuh makin runtuh, pikiranana dibere bingung ku Gusti Allah. Geus loba nu datang ka kula, kok jadi kiai cenah kiai sia tah ngadukung atut ngadukung Amerika. Otak teh ku teu datang pan aing ngomong keur ieu sing hade hanya sekedar seku. Ya Allah ya Rabb. Tapi gitulah kudu dikondisikan. Datangkeun ka MK moal bisa aja MK nagenges menangkeun lalu asalah kuali membuat gereja di mana baiknya nanda tinggal berhadapan dengan masyarakat pemerintahan nama geus logor di gubernur tanda tangan, bupati tanda tangan, sama ditekan supaya tanda tangan, tinggal berhadapan dengan masyarakat. Ketika masyarakat siap tanda tangan dengan 1 juta, dengan 5 juta, mungkin kiai 200 juta atau diberi mobil, terjadilah bakal gereja. Mentak sing ade masyarakat ulah kitu eleh ku duit mah cokot bae, tapi ulah tanda tangan tah sial teh ngaranna. Gusti ulah nah ieu bakal dibangun Sumarekon ka dieu pasti aya gereja. Di Serang bakal aya 5 gereja besar, di Pandeglang bakal aya 5 gereja besar. Ieulah di zaman atut seperti eta. Kiai nu ngadukung kan cenah aya gereja-gereja pan kamari geus dibejaan ku hayu. Jeung ku kiai nu sejen kunaon atuh teu ngajeding. Tah teu ngajeding dah. Bahasa kolot tah sia teu ngajeding-jeding teuing. Mantak ge kitab wayah dibaca, situasi wayah dibaca. Kunaon kamari bergerak mendukung kiai-kiai hiji nu paling istimewa. Atupan di deuleu ku urang tapak-tapak jeung nyana mun kukula dibejakeun mah boga guru anu nerus ka ditu kiai anu selalu nyana teh nganasehatan. Tah ieu mah geus terjadi ka hareup da loba gereja bakal kumaha nyana bae gereja tinggal berhadapan dengan masyarakat. Ketika masyarakat tanda tangan jadi, ketika masyarakat tanda tangan 40 terjadi. Awas ke masyarakat. Tapi di henteu-henteu kita mau planningnya dipaksa terus, paksa. Atuh ka ditu meureun kumaha Gusti bae ngan kerentul gereja-gereja. Urang inget ka kolot urang engke mah hiji masjid, hiji gereja kolot urang. Engke mah hiji musola, hiji gereja. Aju dibere embung ngaji urang geus mararaot incu urang meureun gaul jeung Kristen jeung Katolik. Naudzubillah min dzalik. Murtad. Di akhirat urang babarengan jeung guru-guru urang tapi pan meureun naudzubillah min dzalik mun incu urang tergelincir. Tinggal nyana kikiran bae meureun bapak kolot tulungan. Ai siapan bisa ka neraka? Kula memilu ke gereja atuh bongan sia darah daging hiji ngegelenceng ka ditu. Jalan bayangkeun ka dinya mantak wayahna anak incu titah ngararaja. Moal kataha urusan pembangunan sebab naon?
kokocoran Amerika na encan ditutup ku pemerintah. Urang neangan penyelamat bangsa can aya harapan. Tina 10 tokoh nu diobrolkeun ku para tokoh encan meujeuhna jang nyalametkeun bangsa. Dimimiti partai nu tadi dicaritakeun dan lain sebagainya tokoh na geus maruncul ieu teh can meujeuhna jang nyalametkeun bangsa Indonesia. Tak ingat bae ka Gus Dur, enggak usah ikut dulu kaki Hashim nanti ketika masa transisi, masa sepi tokoh baru kamu naik. Kuari ingat ka Gus Dur, mun kuari Ki Hashim kamari teu milu, kuari nyana naik ujianana 100% jelema bakal milih Ki Hashim. Itulah Gus Dur teh weruh sadurunge winara. Hahaha, kan teu bisa dirasehatan we lantaran nyanana ge sadua aya bergaining. Naon teh bergaining naon? Aduh Gusti Allah, gimana kita teh murtad dia pamurtadan Masya Allah karim. Tapi tetep urang bangsa Indonesia, urang lahir di Indonesia, urang cinta negara urang. Ketika aya pejabat anu nakal, urang benci kana kanakalanana, aya ka jelema nama atuh henteu. Kanakalanana ta benci teh. Tah nementak saha nu wani noel atuh coba. Korupsi makin menjadi-jadi di urang teh. Masya Allah. Geus mah korupsi aset dijual. Gusti Allah nu agung. Deuk kumaha bangsa urang. Mentak tokoh nasional nu baheula geus henteu di kitu hormati. Bung Karno na, Bung Hatta na, kemari urang mun ningali perjuangan Ibu Kartini, ketepatan jeung Hari Kartini, Masya Allah sampai jadi tokoh nasional, imahna leutik, teu pernah nyana menginginkan kemewahan, nu penting bangsa jeung negara. Ya Allah, tah hayang boga tokoh teh nu kos kitu. Ieu mah can puguh berjuangna mobil geus gonta-ganti. Can puguh berjuangna aset geus ambalayah. Masya Allah. Ieu keur carita doang, ieu mah hakikat bata emang urang hirup di zaman kos kieu. Alhamdulillahirabbil sakieu ge urang masih keneh bisa ngadengikeun tafsir-tafsir. Ngadengikeun urayan-urayan ulama fikih anu baleuneu. Sanajan urang bari teu mararaak ngadenge atuh heula make maharem teu ja atuh jelema nu ieu keneh ieu nu kumpul di majelis ieu nu kumpul di orkes ieu kuring ananya keneh ja wal azhar qatlum murtadin yang murtad sing ade jelema murtad mayan kafir zimi paehan deui leuwih dahsyat tibatan kafir zimi jelema murtad mayan jelema murtad sanajan murtadna beda nu hiji mah ti Islam ka Kristen nu hiji mah ti Islam ka Hindu akur bae paehan deui lazimin bimurtadin mula dipaehan kafir zimi numehan kafir murtad sebab teu saimbang pencek tadi kudu muka pahai kafir zimi mah kafir anu mayar upeti ka negara engke disalametkeun ku negara sesuai jeung waktuna. Ai jalma murtad mah jalma nu pangbuang kawarahna eueuh deui nu pang dasat-dasatna kafir mah nyaeta iwal ti murtad mantak teu saimbang kafir zimi mun maehan murtad teu mukapa ulah dipaehan wala yuktalurun biman pirikun ulah dipaehan jelema anu kasipatan ku merdeka maehan jelema anu kasipatan ku kaula eueuh ieu mah di urang dina ayeuna ge ieu mah hukum qisas wajan teu dilaksanakeun ieu mah keur carita ngaji bae entek ngajina bari nundutan ge masalah bari ngarokok masalah bari ngopi masalah cek ngana teh aja teu kudu dibajan kitu mah geus kabeh ge pinteran sia burung nu kitu mah
cerita ngaji orang tetap sanajan tadi pakai jadi koleksi hukum orang menang ganjaran ti Gusti Allah subhanahu Kizain jelema merdeka iki holi dikasih patan ku kaula lantaran Ki Holid eta adalah budak belian nu mantak budak belian tadina nyana teh diboyong waktu keur perang antara Islam jeung kafir kena boyongan dijual belikeun teu ditebus ku Islam akhirna jadi kaula wari dibunuh eta Ki Holid ku Ki Zaid da jelema merdeka Holidna abid kudu dibunuh deh wa yuqtalukinun wa mudabarun jeung dibunuh kaula temenan jeung kaula mudabar kaula mukatab kaula muwalad aya ngaran-ngaranna abid ge aya amid kinun kaula temenan aya abid mudabar aya abid mukatab aya umuwalad santri mah geus aneh nyaritakeun kieu teh geus sering nulain santri pun gitu amatnya kita sih naon sih teu kahartieun ku cenah ya santri ge hampir teu kahartieun aya amat dipigawe ku Sayyidna hajureuneuh teh eta amat ngaranna engke di mana geus boga anak ngaranna amat umuwalad aya deui abid cak Sayyidna kadius ya Khalid sia teh abid aing daek sia mayar cicilan ka aing sabulan 1 juta lamun sia daek mayar ka aing sabulan 1 juta sataun berarti sia merdeka mukatab ngaranna aya deui mayar cicilan aya deui abid anu dipanggil ku Sayyidna kadius ya lamun aing paeh sia merdeka mudabar ngaranna kos kitu eta bisa jeung teu bisa akur bae lah sabol teh lah eueuh masalahna teh geus eueuh kajeun lah geus tama kos kitu keur mah ngaji hese ngaji aya nu hesean deui teh teh mun abid berbagai-bagai pangkatna ba'dhum bi ba'di sebahagian ngabunuh sebahagian deui darajatna akur tama bunuh bae abid mudabar ngabunuh mukatab bunuh deui abid mukatab ngabunuh mudabar bunuh deui kinun ngabunuh mudabar bunuh deui katab ngabunuh umuwalab bunuh deui walau qatala abdan suma ataqal qatilu lamun abid ngabunuh abid ai praktea abid nu ngabunuhna merdeka atawa nu merdeka nu dibunuhna bainal jahri wal maut antara keur ditatuan jeung maut nyana ieu merdeka eta bapa kahudusil Islam maka sakumaha anyar Islam bae teu kudu dikumaha-kumaha wa man baduhurun law qatala mislahu laki sosok jeung jelema nu sebagianna merdeka lamun ngabunuh kamisilna deui teu kudu kisos aya abid mubaad ngaranna merdekana karak sawareh da eta teh lamun ngabunuh ka bangsana deui teu kudu kisos abid jeung abid wakila ilam tazid huriyatul qatil wajaba tapi cek sakau malamun encan leuwih sifat merdeka nu ngabunuh maka wajib mubaada kapan ai hartina setengah teh 50% setengah baik nusa urang mah 50% tapi anu ngabunuh mah sifat merdeka geus loba yane tinggal 25% deui kan mubaad bae teh mah eta teh sifat kemerdekaan anu ngabunuh nu 25% deui gabunuh ka anu mubaad 50% keneh tetep ilam tazid huriyatul qatil wajaba walaki sosok wallahu a'lam.